Masya Allah. Saya kenyotan 100 loh. Omong lamun luar nyot 200 rahmat. Makanya budak kamu nyusuk kuat turun-turun ngebuang terus. Gak sama ribu rahmat lebihkan ku Allah ke orang sedaya. Kalikan setahun setengah 2 tahun orang nyusuan budak panen ku rahmat Allah. Bener apa ente? Kalau ayo nama sekarang dengan anak-anak zaman now ngajuru embung ngaheuceun nyusuan hayang make formula kajen teh teu kabeli beas ngambil susu muda. Betul? Itulah yang nomor 2. Wa taksira ummatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk memperbanyak turunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tujuan nikah nomor 3 ini yang paling penting. Wal qiyamah bi husnir riayati 'ala zaujah, mau membaguskan hubungan antara suami istri. Rumah tangga begini lah lain bagi resep, benar tuh Bu? Eta ibu kasaraki begini lah apa bagi resep apa bagi semol. Bapak ke ibu begini lah bagi gemes apa bagi geget apa bagi semol. Masya Allah, tabarakallah. Makanya di sini ada pengantin baru dan pengantin baru. Disebutkan pengantin baru mah kunaon disebut baru mah kumaha tarek bunga wajah cantik digelis-gelis geus gelis digelis-gelis diteun dikembang dari sapanto minyak salaleungit loba nu mere duit asup ka kamar kasur ampul-ampulan cinta masih banyak bergelora. Ayo bener kan lo? Oh baru mah maka orang di dia kudu sadar nikah punya 3 huruf nun, kaf dan ha. Nun itu maknanya nikmat, dibikin eta nikmat ke pengantin baru. Huruf yang kedua adalah kaf. Apa makna daripada kaf? Adalah karoha. Naon eta karoha? Kasusah, kabingung, kariweuh, kapusing aya. Dibikin ke pengantin bari model urang. Urang mah baringung, parusi. Punya leus henteu. Urang keur aya dina karoha mun wayahna tarimakeun. Rumah tangga memang tidak seindah yang kita bayangkan. Awal-awal pertama saja kita merasa kenikmatan, merasa indah luar biasa. Jajal geus boga anak gigi 2, 3, 4 karu kasusah, kabingung, kariweuh geus araya. Maka urang mah disebut tadi panganten baringung. Kumaha teh rek bingung budak batak, utang raweuy salaki bengek. Bingung teh geus kitu, Bu. Maka dari sinilah perlunya ilmu. Maka rumah tangga sebelum memasuki rumah tangga itu harus tahu dulu ilmunya. Jadi ulah ngasa ukur modal cinta saja. Namun urang rumah tangga pakai modal cinta wungkul, maka rumah tangga bakal terombang ambing di tengah lautan yang luas. Tinggal nunggu tinggal lepuh. Makanya urang teh ya karena nikah termasuk ibadah. Sakur-sakur ibadah harus dengan ilmu. Benar tak Bu? Sholat harus dengan ilmu. Puasa harus dengan ilmu, zakat dengan ilmu, apalagi ibadah haji harus dengan ilmu. Nikah itu ibadah harus dengan ilmu. Karena sakur-sakur perkara ibadah yang tidak dengan ilmu. Cak Nabi, kullu man bi ghairi ilmin ya'malu, amaluhu mardudatun la tuqbalu. Sing saja mak ngamal henteu jeung ilmuna, niscaya eta amalna moal ditarima. Naudzubillahi min sholat tanpa ilmu sia-sia. Sabab syaukur ngaranna ge sholat. Rukuna rukuan, sujudna susujudan. Sabab teu ngarti kana agama, teu ngarti kana ilmuna sholat. Puasa tanpa ilmu cuma dapat lapar dan dahaga saja. Teu nyaho pembatalan puasa, tidak tahu syaratan rukun puasa. Bener kan? Makanya paling utama carilah ilmu dulu. Makanya orang diwajibkan mencari ilmu semuanya. Sekolah kebudak aki-aki ini kabeh diwajibkan untuk mencari ilmu tanpa terkecuali. Semua diwajibkan mencari ilmu supaya darahnya ngaji. Orang diwajibkan darahnya ngaji. Ngaji itu adalah kewajiban, fardu ain, tidak bisa diwakilkan. Tapi terkadang-kadang kita semua malas untuk mencari ilmu. Kabeh ge kararebluk kana ngaji mah teu bapana teu indungna teu anakna. Kadang ngaji geus arah rembuk.
Bener pante. Dar rasa pante bu. Ibu lamun ngaji dar raek gitu. Tuh, bapak anak itu kene. Walaupun kita sibuk dengan kehidupan duniawi, sibuk dengan televisi, sibuk dengan HP yang ada di tangan kita, betul nggak? Dengan orang HP, anaknya HP, bapaknya HP, indungnya HP, sudah tidak ada interaksi antara keluarga, udah masing-masing budaknya sibuk dengan game, salakina gitu kene, pamajikannya Facebookan terus. Bener kan? Ibadah terlewatkan, ngaji geus ketinggalan, gara-gara FB terus, Facebookan terus. Itulah ibu-ibu zaman sekarang. Orang-orang zaman sekarang sudah lupa dengan kewajiban kita kepada Allah, yaitu thalabul ilm. Ini sedangkan dengan ilmu diwajibkan untuk kita semua. Untuk apa kita mencari ilmu? Supaya kita ibadah kepada Allah sesuai dengan ilmunya. Makanya aku udah ngaji. Ayo ngaji, ayo ngaji. Pagawean berang peting ulah lali. Ayo ngaji, ayo ngaji. Oh, sok memang pagawean, boh awewe, boh lalaki, ajakan tatangga, rejeng babakuran. Hayu babarengan, urang mangkat ke pengajian, omat kabu RT. Ayah di dia ayah. Rejeng kabu RW, montong hare-hare, bisi kaburu jadi bangke. Ayo ngaji, ayo ngaji. Kita teh ngajakan ngaji sesuai dengan hadis Rasul tadi di depan. Pakul leman diberi ilmin ya'malu amaluhu mardodatul latu balu. Sing saja nak ibadah tajeng ilmuna, maka eta amanah moal ditarima. Makana urang kudu daek neangan kudu daek ngaji. Ieu pengajian ibu-ibu terus dipajang kaca di dieu. Atos dipajang. Ibu daek ngaji. Udah daek mah. Anu henteu punya anggar we. Juga ada sebaran maloba peserta baru nih wajah lama we. Eta deui sakalian aya nu paeh hiji ge eueuh nu ngagantian kosong we tempat. Dara sapanto. Ngaji maharares. Lelakina teu awewe mah kana ngaji teh kararep. Masya Allah, tabarakallah bu, kita teh ibadah harus dengan ilmu. Salah satu di antara ibadah itu adalah nikah. Nikah kudu pakai ilmu. Kunaon sababnya? Sabab rumah tangga lamun dengan ilmu, insya Allah eta rumah tangga akan ada dalam ridho Allah. Bisa nuturkan karena syariat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang kita sebagai seorang istri tidak tahu kewajiban kita terhadap suami. Rek nanya tak ke ibu-ibu nu anak geus balatak nyaho teh kewajiban ibu ka salaki. Bu, kunaon cari cimae? Ibu nyaho teh kewajiban ibu ka salaki. Udah henteu anak we geus balatak. Iya bapak sugan bapak nyaho teh kewajiban bapak ka pamajikan. Teu keneh wae. Arek teh malam cenah beusing salah usah. Lagi ngerti lagi hijieun ngasih salah urang teh malanana. Ayo ayeuna urang buka mumpung aya pengantin baru. Ieu pengantin baru teh lebih penting. Terus tante. Urang buka kewajiban masing-masing antara suami dan istri. Salaki punya kewajiban, istri juga sama punya kewajiban. Ayeuna rek dibedakeun kewajiban salaki heula, kewajiban pamajikan heula. Jawab. Bu, salaki heula pamajikan heula. Ya era pamajikan ti heula salaki. Kumaha salaki satuju? Arek ibu aya kewajiban salaki dangukeun ku bapak-bapak, kewajiban kita terhadap istri, kewajiban Kang Abu terhadap Neng Ani. Ada berapa? Mari kita buka. Ibu gencan terlambat, masih bisa memperbaiki rumah tangga kita ke depannya. Belum ada kata terlambat. Apa salahnya kita perbaharui sekarang? Kita awali sekarang dengan kebaikan. Insya Allah. Mana kewajiban suami yang harus ditunaikan terhadap istri? Yang pertama, kewajiban salaki ka pamajikan teh ngeomuan.
memberi ilmu terhadap istri. Namun pamajikan teu bisa doa salat, pamajikan teu bisa doa mandi adus, pamajikan teu bisa doa itu doa ieu, itulah kewajiban suami. Makanya sebelum tidur bersama tanya dulu, Neng bisa teu jampe adus. Mau cek pamajikan encan Kang, ayo urang diajar heula. Bayangnya jangan dulu belah duren. Kapakeun heula bebarengan ayo nepi ka apa? Hanya deui Neng bisa teu bacaan sholat. Semaker ayeuna mah geus lain kewajiban kolot eta namanya ilmu teh, kewajiban suami terhadap istri. Kumaha musalakin teh bisa saja kalau suami merasa tidak bisa mengajarkan istri ilmu, maka serenkeun eta pamajikan urang ka ustaz, serenkeun pamajikan urang ka kiai, didikeun ilmu agamana ka kiai, sedangkan kita sebagai suami wajib memberi nafkah kepada eta kiai anu ngajarkeun ka pamajikan urang. Sabab eta kiai geus ngagantian kewajiban urang. Mana wae mana anu kepan kiai nu nyamuan bener teh Bu aya eueuh tah urang dieu urang Cidoma anu ngadaftarkeun pamajikanna ti tah ngaji aya eueuh teh teh hararidang we pamajikan sing torolong sorangan ngaji padahal eta teh kewajiban salaki na magahan Bu leres abanteu hiji kewajiban salaki teh ngelmuan nu kadua ngimahan. Iya kan imah kalau memang sudah mampu. Nu katilu makean kewajiban salaki. Cek salaku pinteran ge manehna urusan aku. Majikan urang masa tahu bisa kena kali salieun. Aing mah ieu keneh. Lah pamajikan mah geus purun berai. Bajuna rupa-rupa, sandalna rupa-rupa, kempekna rupa-rupa, lipena rupa-rupa, salakina paru-paru. Laki mah beureum hideung deui. Pamajikan geus koneng, beureum, ejo bajuna. Leres henteu. Padahal makean baju eta kewajiban salaki. Cek ibu-ibunya aing leuk-leuk nu bade pakean teh mah malenggah. Dengan dek kieu dibelikeun ongko, ngahutang ongko. Pagawean awewe kan kos kitu. Eta awewe geus hebat luar biasa. Tadi keberanian perempuan berani menghadapi kematian. Nu kadua awewe berani ngahutang. Urusan bayar belakangan bangke we urusan mah aya nu kitu di dieu oh mata dibahas ya pasti aya mata beungeun teh ketempo si ahli ngahutang kabeh ngahutang teh bebeja ka salaki aya sakitu kitu aya salaki nana yang ulah sok hutangnya akang teh boga duit bisi teu kabayar muhun kan dihareupeun mah eta we ditukangeun di mata tangga aya mah bawa baju nyokot manehna ngahutang itu udah di mata tangga bulan lagi ka imah urangnya sama salah urang ayo gitu di dia salingkuh eta ge sarua bae kumaha hutang teu bebeja ka salaki kumaha mun urang pae ayo nagina mah ka salaki urang-urang keneh pae nanggalkeun hutang nauzubillah min dalik makana ieu kewajiban salaki ya dangukeun hiji ngilmuan dua ngimahan tilu makean opat ngalasikoan anu kalima ngejo kewajiban salaki genep kukumpah kewajiban salaki nyesel kewajiban salaki sasaku kewajiban salaki apel kewajiban salaki uruskan budak kewajiban salaki nyusuan budak kewajiban salaki modar ndut ibu-ibu meni ato rasain nah isukan mah kuaing ngalaki paneh sekali-kali kuaing tak nyesel kepada budak tenang bu lawa kahato ya bapak-bapak kewajiban urang teh sakitu lobana narima apa henteu bicara hiji mah ada bapak-bapak tuh narima henteu Pak tuh kudu wayahna tarimakeun heula onya kedeungeun lawa karibut bisi terpercaya tanyakan ke kiai, tanyakan ke ustaz. Dina kitab Fathul Wahab, Fathul Mu'in disebutkan kewajiban semua yang ada di rumah adalah kewajiban suami. Ayo sia. Ada di sana. Nyusul ngejo ngepel kukumah, kabeh masak eta kewajiban suami. Oh kan namanya. Tenang Pak. Iya sabab kewajiban pamajikan jangan beda. Jangan dibedakeun. Ibu-ibu we ngeudah amat aing. Ieu ku salaki pagawean ibu naon.
Kewajiban seorang suami ternyata banyak, tetapi kewajiban seorang istri mah hanya sedikit. Kewajiban pamajikan ngan tilu. Saeutik kepala babu. Saeutik kepala Pak. Saeutik tapi nekieu. Oh, udah mulai keseserian mulai ke atok. Saeutik ulah ke satuju. Satuju mah heulana. Ulah ka protes dina bagieu mah. Emang bener gitu. Kewajiban seorang istri ada 3. Saeutik punya. Saeutik. Ulah laku mau lebih 10. Musuh hejo kewajiban anak. Pemajikan mangan tilu neng Ani. Seorang istri kewajibannya hanya 3. Hiji, kewajiban seorang istri sepeda. Ganda. Ibu asal dandan Bu. Ada pensalaki pada kondangan. Kondangan doang Bu, Ada pensalaki sok dandan tara. Astagfirullah. Berarti ibu dandan mereka undangan. Mereka undangan buat 2 jam dan terangges-angges ala-ala selebritis. Nah, naon dipakai. Jadi ditempel pabrik cat para indah kabur. Koneng hejo burung aja. Masya Allah halis buat dikerok lening diganti tuh mako juralit modelnya nggak juralit ya arek kondangan salaki nama geus ngedang geus diuk mungguan nana masih aku lila-lila teuing dandan Masya Allah encan puas bulu mata di badai dipakai lipstik buat 2 sen alabatan tas kana ayam kata mangkat keluar tinggi masih horeng kol buntung geus nungguan nandang dan BDH tadi kuman kol buntung naik ka kol buntung balik deui ka kamar pohoan kacamata sakit can dipake oh diam lo ke kacamata nu gede teh hideung ejar ka mana arek undangan ka Johar orang Cidomar ka Johar balik ka undangan hujan abreg-abregan aku tak pada kuntur kabeh ka handap balik ka imah juga barongsai nauzubillah ini hiji sepeda kewajiban istri awas dengarkan Bu maka ibu wajib dandan depan suami cantik hadapan salaki lainnya ulah mereka mana-mana dandan silahkan saja tapi namun orang mereka luar dandan di imah ke kudu dandan ayah bedakan halus pakai awal-awal teuing kena naon apu kadinya ame bonas bapak lamun hayang juga pemajikan geulis belikan bedak halus namanya betul nggak Bu? Hayang pemajikan heran beli bedak pipa heran beli tahu masa kue kapok kue wae enggak pun belikan bedak model gitu Masya Allah tabarakallah hiji kewajiban seorang istri adalah sepeda nu kadua ngadangka ini kedua Bu naon gawe atuh dosa itu ge contoh iki sapeda tuang ngadangka kumaha maksudna ustazah kalau kita dipinta sama suami ajeun teuing urang keur ngadaplok ajeun teuing urang keur ngagubang ditoel ku salaki langsung balik bapak kosok kala ibu tara cetok bapak bisa protes ke pemajikan Pak ibu protes ke salaki bang itu oh terjadi masalah so kalian ke salaki tapi tugas ibu dandan harus salaki kadang kapan pun suami mau itu arek dua ya hiji lain can hiji sapeda dua anu katilu tugas seorang istri terhadap suami nurut apa kata suami iya anu paling hese nurut apa yang dikatakan suami misalkan cek suami mah nyese mah ngejo ulah rek dagang ngejo mah baju mah gosok karena seorang wanita tiada lain tiada bukan kalau ingin surganya Allah Subhanahu wa taala melalui jalan suami-suami kita tidak bisa awal bergerak sendiri kalau kita punya suami ibu hayang ke surga hayang menang ridho Allah melalui suami-suami kita pekerjaan suami kita ganti pekerjaan suami kita yang edal suami pergi mencari nafkah biasa ada tadi kewajiban syar'i sesuatu kurang menangkan jalan di Allah sakur-sakur perkara anu dibersihan kurang
bantu salaki dekil medok bisa sekurang merolok dakina maka merolok dosa nu aya di awak urang. Amin ya Allah ya Rabbal amin. Nah urang dagang ngejo gerak ngejo urang itu geus intina mah kabeh pagawean imah eta kewajiban pamajikan. Satuju teu Pak? Tadi ngomong teu satuju. Ngomong satuju. Itu makanya oke Bu, tugas awewe kadilu hiji sabeda, dua ngadaka, tilu nurut kalau jadi salaki. Eueuh deui calon surga eta. Eueuh deui. Calon surga itu bukan wanita yang hebat, yang pinter, yang kenal Al-Quran, yang bisa hadis, bisa itu, bisa itu. Lain. Calon surga adalah seorang wanita yang berbakti kepada suami. Sanajan salakina bodoh, sanajan salakina goreng patut. Tapi orang bakti kalau jadi salaki, istuni orang kerleangan ridho Allah. Karena ridho Allah beserta ridho suami-suami kita. Kalau suami kita ridho, maka Allah ridho ke orang. Ibu tersenyum terhadap suami, maka Allah tersenyum kepada kita. Ridho Allah beserta ridho suami, murka Allah beserta murka suami. Kamu salaki urang kesal ka urang pundung ka urang, maka urang ge aya dina bebandu Allah. Ngadoa kumaha bae, moal diijabah ku Allah. Ada 3 rombongan manusia yang tidak diterima doanya sama Allah. Yang pertama perempuan yang durhaka kepada suami, 2 anak yang durhaka kepada orang tua, 3 tetangga yang mutahadir jadi tetanggana. Enak mau dijabah doa Allah. Betul? Makanya kurang sok darah orang kabar ka salaki. Ibu sok galak tuh ka salaki. Bo galak tuh ka salaki. Jujur jujur. Sok nyarekan darah ka salaki. Iya dia penyakit urang. Masya Allah, kalau kamu gerakan di awewe lain dari asal burai isu komel kasalah ngajampe we ngapoe abdi mah capek-capek kos kitu teh salaki dijampean manulu lain kadua pintar kalau tenggar kalau belang mah salaki nang masalah batin dijampe urang Cina mah usah kombelan ka kasalaki cebarekanya cicing pak cicing ada pamajikan nemen ibu sok nyari ke salaki sok dangukeun ku cetilnya. Ketika Rasulullah Isra Mi'raj, Rasulullah ningali aya rombongan awewe anu letana panjang 60 hasta. Sakumaha cenah eta 60 hasta teh 30 meter. Sabab 1 hasta itu adalah setengah meter. 60 hasta berarti 30 meter. Eta awewe anu letana panjang 60 hasta dibelitkeun eta letah kana peungna. Terus bahamna dicarangakeun cai panas anu ngagolak menang ribuan tahun ngagodog dina neraka dicurulungkeun kana ti corona eta awewe. Nepi ka pegat usus nu aya dina awakna. Cek Kangjeng Nabi, "Man haula ya Jibril?" Saha cenah eta awewe Jibril? Anu disiksa model kitu ku malaikat. Maka Jibril ngajawab, "Ya Rasulullah, itu adalah umatmu urang Cidomba." Ulah atuh. Anu kumaha Jibril? Eta awewe anu letana panjang dibetot ku malaikat bari jadi curulungan cai panas anu ngagolak itu adalah awewe anu keluar hirup dalam dunia sok nyerekan wae salakina. Aya nu sok nyerekan ka salaki. Terus aya mah ulah sok nyerekan ka capek-capek. Mendingan ge hemat energi. Salaki mah teu kudu dicarekan. Kunaon kitu sababna? Mana buktinya dicarekan teu pintar-pintar. Ngajaran karena dia jantung. Bener tuh Bu? Ibu lamun kesel ka salaki, salaki teu usaha, salaki kebluk karena digawe teu kudu diombel.